Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Indah Pratama Hidayat Sinarang sim kuring Sinta Amelia dina acara Warta Semaja. Anu baris kapidangkeun nyaeta alat transportasi tradisional tegesna keretek. Pamirsa, keretek merupakan alat transportasi roda 2 nu henteu ngagunakeun mesin. Tapi tanaga kuda pikeun gagantina. Zaman baheula mah keretek teh dijadikeun kareta perang, kareta kencana, kareta kuda jeung sajabana. Ngaran keretek ieu teh asalna tina ngaran anu manggihanana nyaeta Charles Theodor Guillemin. Tegesna litografer jeung insinyur dina masa Hindia Belanda. Anu nyebutkeun keretek teh ku ngaran Des Ados anu hartosna sajenis kareta anu posisi diuk panumpangna papanggong tonggong. Keretek zaman kiwari digunakeun leuwih tina angkutan lingkungan jarak pendek atanapi ti padesaan jeung antar kampung. Saleuwihna, keretek ayeuna mah geus kaelehkeun ku motor, mobil, bajai, demo jeung sajabana. Pikeun nu leuwih jelasna, urang tiasa nitenan tayangan nu bade ditayangkeun ngeunaan keretek. Keretek merupakan alat transportasi anu bisa disebut alat transportasi tradisional anu langka ayana. Disabab kitu, keretek teh kudu dipertahankeun supados masih aya di lingkungan masyarakat pikeun dijadikeun alat transportasi. Dibandingkeun zaman baheula, di zaman kiwari, minat nu naik keretek teh tangtu beda jauh. Zaman baheula mah minat anu tumpah keretek teh loba pisan kusabab zaman baheula mah alat transportasi teh ngan saukur keretek jeung sapeda. Tuluy minat masyarakat kana tumpah keretek jadi ngurangan kusabab geus loba kendaraan nu nyandingan. Dina wawancara sareng Bapak Ieu salaku kusir keretek ngajelaskeun ngeunaan keretek. Marekahna pikeun keretek dijadikeun alat transportasi sapopoe. Pan kange risiko rumah tangga, bahan pokok utama teh eta pendapatna tina keretek. Pan bapak ngadu keretek mencari uang, bisa disebatkeun teh wajib pan kange risiko rumah tangga. Tah eta pendapatan tina hasilna teh tina keretek. Nya pendapatan teh tergantung muatan. Cek bapak ge kadang-kadang eusi kadang-kadang ngosong. Jalurna teh upami tergantung muatan teh ditu nya. Aya nu ka Pendak Suji, aya nu Bojong Bubu, Rancak Kaso, tergantung muatan. Sabaraha lami Bapak narik keretek? Wah, lami di tahun sabaraha nya. Langkung ti 20 tahun. Ngeretek kan da ngawitan ti payun teh murang kali ge menuju Aralit. Tah ukur menuju sadeki ieu tah upami teu lepat duka tahun sabaraha nya da teu diserakeun. Kami langkung ti 20. Karena sarila narik keretek penghasilan sapopoena sabaraha? Tergantung pendapat muatan. Kadang-kadang menak borongan, kadang-kadang teu aya. Perkara ti Bojong Bubu nya hoyong eusi tah, hoyong eusi muatan ka Majalaya. Ngosong kadang-kadang teh. Mas kumaha tarekah Bapak ngurus kuda jeung karetana sangkan berseka jeung nyaman rumpakana? Oh, soal eta ngagal di parabna teh jukut lunte teras ongok. Ayeuna kuda hoyong lami nya kagiatanana tergantung urangna. Kada marabna teh kada wargun nya kuda teh. Mode bapak mah upami marab teh 2 kali, mode ngaloloh teh tos uih namangan sakali, enjing-enjing sakali, tak enjing-enjing teh sakali, jantan 2 kali, sepertos nusanet. Karena bapak mah terasa kedap kadu kuda teh tina hiji teh 8 tahun,
8 tahun paling sekadap 7 tahun. Terus naha Bapak milih narik keretek tibatan narik ojek anu harga kuda teh sarua jeung harga motor. Mola anak masa jalur anak pengawas motor sabaraha 15 juta tak aya nama ti payun mah nuju ba pangawitan namira ari beuki dia beuki lame pengawasna sami sareng motor kadang-kadang 20 juta. Terus numutkeun Bapak keretek teh kudu dipertahankeun atawa henteu? Pan jalurna kana ieu teh kana bahan pokok tangna hayong ngagawe keretek teh ari keretek mah pan biasa didadak saperti ayeuna tegaduh beas kangen yang biasa angkat upami sajalan teh upamana ana pangongkosna ti dieu nya ti dieu pinuh ka itu lebetna teh paling pinuh teh nya tujuan genepan biasa ka itu teh mun upami ka itukeun teh upami genepan teh 12.000 tah upami ti ditu aya teh toban aya nu muatan teh nu turun ungah aya nu langsung ka panyarap karanca kaso ka bojong bubu benten-benten nya ongkosna teh anu karanca kaso anu biasa sehari-hari nu ka pabrik 3.000 anu sapertos anu preman nu bade walungan gitu nya benten ongkosna teh 5.000 4.000 tah aya anu langkung tektokan borongan nu diborong ayeuna duaan alim heureun Pak cenah diborong ku abdi sok sabaraha karena dia tangkeun ti saurang upama 3.000 anak kali 7 2 hiji aya nu langkung pan duaan dan aya nu mah 20.000. Terus dibandingkeun zaman kiwari jeung zaman baheula minat masyarakat kana tumpak keretek teh kumaha? Ngasai kana ti payun aya nampan seueur motor kreditan ti payun pa muatan teh pahoyong-hoyong kana keretek teh pan teu aya motor kreditan kan ayeuna mah diunga ieu teh nya sa pamina sabumi teh aya nu gaduh 3 nu gaduh 2 anu 4 motor pan ayeuna seueur motor kreditan tapi keretek mah teu aya teu leungit pan gaduh ieu teh anu masing-masing kangge usaha sehari-hari gitu. Kumaha dina hiji waktu anu minat kanu keretek teh tos kirang Bapak bakal ngalih profesi kana kanu sanesna atanapi tetep narik keretek? Tetep we Bapak mah naon ayeuna ngojek muatan mah teu aya mode ngabeca karena ngabeca kirangan kan seueur ojek di sami lalu ayeuna di pangeteman di pos polisi di sami lalu pangajajar teh ojek jadi kirang si muatan ayeuna jurusan Sakbengkung ti payun nya jurusan Cibodas Sakbengkung seueur keretek teh kulantaran seueur ojek keretek teh janten teu aya pan ojek mah ukur saurang 2 urang dicanak ada keretek mah pan upami nuju ngetem teh acan pinuh mah teh acan angkat keretek mah tah upami keur nuju teu aya muatan ngetem ti dieu ayeuna jongkap ti dieu angkat jam 12 jongkap itu ke setengah 1 kadang-kadang narikna ke jam 2 jam setengah sajam paling sekadap 2 jam tah upami nuju teu aya muatan teh angkat teh seueur panjang ana mah ti pangeteman sami lalu dugi ka toko dea tah antayeuna teh keretek teh kulantaran muatanna teh carang mah hiji teh angka aya tumpak hiji antosan heula nu sana nuju marengna gancang nuju teh ayana cek bapak ge 2 jam jam setengah tah ayeuna seueur motor ngojek muatanna gimana da ojek seueur sadayana mah ka mana-mana sok ayeuna ojek kan. Kang, geuning kitu ngurus kuda mah kudu dibere dahar saatos narik keretek teh kudana kudu dipasihan racikan jahe supados awakna haneut. Mun neng kuda oge da sapertos jami kedah di paraban upami teu di paraban pasti kuda oge capek. Mun Kan tadi teh terus dibahas ya neng keretek teh kangge kereta kencana mohon kalah insya Allah akang ka bumi neng bade naon Kang? ya pada ngelamar neng atuh. Si Akang mah da mah resep ka Akang resep nongge ka Bayu Lesmana. Bayu Lesmana mah gaduh mobil, imahna gedongan, dompetna kandel. Nah Akang gaduh naon? Tercekap sakitu neng akang mah gaduh kanyaah sareng cinta ka neng. Si Akang mah biasaan. Atos Akang, ieu acara teh parantos rengse, hayu urang sasarangan tutup wae ieu acara teh.
Oh, muhun atuh Neng. Pamirsa, hapunten bilih aya kelepatan dina bahasa nyuhunkeun dihapunten. Ngan sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It be hard to watch your cash when the van keep dropping. Got the big Ford on me, so my pants keep